Deh. Iya, aing gelar bisa ya. Ujang Batman. Di mana? Mang pis mang. Wih, cangkeng gelo si Darwis. Ngelawan aing. Alah, itu. Udah kubu. Kubu kita. Malaysia ayeuna nama aing. Langsung alek kuburangan. Aku pas ke mana sih teh? Kerjaan. Ales ya aing. Ales ya. Itu ada Darwis gelut yang aki-aki. Di mana? Itu di situ. Mana, Neng? Ayo. Tuh, itu tuh. Tuh, pingsan. Beneran lagi peling tuh. Bobo gas maut. Maut beureun ayeuna mah. Heuh, maut beureun bobo. Bede mah pas buatan. Seburu-buru. Buru-buru. Emang nih, bede udah. Sok atuh. Geus udang geuning. Aduh, tuh. Aduh, ngan ieu unggul beunang angan aduh. Jang Batman gila euy. Boga Cidori aduh. Cidori. Naon cuk Cidori? Ilmu si Naruto ya. Lain boga jurus 1000 teh. Bima teu keluar. Elah mencet. Aduh, berat. Aku udah bisa neng tarik napas buatan. Yuk. Tapi pingsan nih. Sekalian maut, sekalian. Aduh, nyeri. Bisa ke diri Buru mana? Aduh, kabur kamu bisa ke diri. Neng aculungan Neng. Oh, karena si Darwis saya iya gitu. Kemudian pisah nah. Dia saya ke Islam yang Ujang lah. Kang Ujang, aya naon, Kang? Bebek geus wae. Aduh, santai. Dan saya dia saya kah? Mangga, Kang. Ayo brokeun. Oh. Aduh, asa kepala antes sampai mah. Akan capek. Dua sareng Darwis sama itu. Aduh, gila apa? Darwis, minang tuh ece, Kang. Memang ras minum terus abdi namanya duel. Oh. Mana atuh? Darwis. Si Darwis nak. Paling ngagore di itu tuh. Ngagore kan si Darwis lagi. Akang akan buat berangkat kali ieu. Terus Kang kumaha ayeuna si Darwisna? Wah, kurang Ujang teh. Ditenggel di kitu kuatkeun keluarkeun dulu. Naon lah teu arapal teuing. Ku sadaweng teh. Kang Ujang teh gawa teh berangkat. Pokoknya mah ku akang neme teh tenggelan neme teh di ditu teh. Da saira sengaira. Yang ngawarkeun jurus anjeunna teh. Da Kang Ujang gitu. Geleng. Payahna we sika deui Kang Ujang teh. Ngagoleh we di ditu tuh. Si Darwisna ka manana lain bawa di Kang Ujang. Waduh. Poho, beli sampura. Nah, Kang Ujang lain bawa atuh rangket kadon ditinggalkeun. Aduh, Kang Ujang teh banget atuh teuing ngalawan si Darwis dia ora dilawan ku kolot, maka menang banget atuh pisan. Aya mah heula tuh Kang Padarman itu. Kela Kang Ujang sakedap antosan. Aya nanti wae. Abi bade picarioseun.
pada apresiasi naon ai bebek. Masalah eta teh ya Kang Ujang engko bade ngabantosan ka abi teh kan peryogi kanggo setor ka bank. Peryogi sabaraha neng teh 5 juta 5.000 500.000 5 juta. alah gampang ngajual sapi hijau ge mah kurang Jadi kumaha tuh iraha? saat antosan heula bisa diatur eta mah Antosan kumaha teh dibangtos lagi wae. si sabar wartoskeun can hasil Kang Ujangna pami aya di bank mah wartoskeun Kang Ujang Batman ya gitu Apaleun gitu. Kak Kang Ujang. ayo atuh urang ka Mang Darman eta mah Hayu bah tapi emet bah ulah seueur carita kasih Abah moal kan ada sesuatu di antara kita. Kang Ujang ngantos ayo atuh Hayu. ayo Tangkip dulu isi kalau Mang Darman terus catat ya nama boleh tadi sebis CBS adik-adik isin atuh Bah, Naon, ngomong we. Ujang Batman. Oh, ka dieu. Mas, Ramang, Alhamdulillah. cari dia. Cik aya naon itu nasara rewas itu cing. Lain di dia teh lempang kalinya. Heeh. Ah itu aya nempos Darwis. Jadi awe duaan. Heeh, terus kumaha? Tewa kuliah teh juga teh. Dibawa tinggal gerut. Nu. Ngelawan kayak dia. Heeh. Wah, teh cingkang dia teh. Teh naon. Terus Kata si Darwis, geus goler tinggal. Di jalan si kumaha buas. Nah gitu langsung kayak si Darwis teh eleh. Nah, ai Kang Ujang lain bawa ka dieu. Wah, edan. Tah eta nu jadi poho teh akang atoh teuing sebenarnya mah ku sampai nasi Darwis teh Ai ayeuna si Darwis di mana? aku keneh kebon teuing anu Sulawesi mah Ai mah tak naon nya busur ka dieu. bakat atoh teh apa tuh? bakat atoh teh Kayak ayu Mang Ujang sorangan. Tuh teh di ditu teh serangan anak besar. bawa Eueuh. menang. Alhamdulillah beunang ngagoler Ngagoler. tambah Oh, apa nu senior? Mun urang mah jingjing bawa ka dieu tah bah kitu nu si Darwis teh geus beunang. Arek percaya kumaha? Abah akang beunang si Darwis ari jenisna eueuh. Ari akang kumaha atuh pan dibayar teh ku si Abah jeung ku emak teh. Ajang newak si Darwis. Ari Abah kumaha atuh nyawa teh? Eta Percuma, lieur, eta sia-sia. kumaha, ieu teh. Cik kumaha pertanggungjawaban Kang Ujang ye? Bisa dibeunangkeun di ayeuna? beunang kae lah ku si Bang di Sulawesi Ah, nganakeun anak buah nu eta geuningan. Salah lieur geuningan awak jargung gede. lain eta ayo si Darwisna sebenarnya mah Geus pu. tingas bet ku ieu oge Heeh, mata akang nih abah nitah akang oge akang pan loba anak buahna piraku teuing aya di kepung mah bisa lolos. Teh gerak mah tadi teh si ngomong si Darwis eleh ku ieu. Mun urang bawa ka dia jingjingnya kumaha pamikiran teh salieur. Lieur. Faktor usia. Ah, faktor usia geda. Abah kitu-kitu teuing. Nyasa teuing bararingung abah mah lieur. Mana saya dibayar kumaha ya teh? Desa sia-sia ya tuh kuring merek teh dibayar teh. dina ge batu akto elekeun si Darwis mun percaya ku tang engklak we kikiran tah Ah geus teu kudu ngengklak kumaha lieur ngalina ngengklak we geus jaipongan ah. Cik kumaha engklakan ayeuna rek kumaha ayeuna teh? tapi beunang si kita lah Yakin? jeung si Bang Oh, yakin? insyaallah beunang Ulah insyaallah da ieu mah kudu soalna da dibayar. beunang lah Beunang yakin? Bang, beunang. Sok ditungguan ku akangnya ku abah. Salila 3 poe mah jauhna saminggu. isuk beunang isu Bang
Benang. Jago ke Bambang. Oh, tuh hari itu mah. Ah melehoi gitu. Tuh, semakin malah hoi. Malah teh naon? Melehoi, awak we gede, leulus. Wah, kira aku si Bambang jago gitu. Jago naon? Weh. Jago naon? Darwis mah. Benar kira. Sing percaya. Oh, ay awakna jago gede. Barisa kana silat kana kitu. Tapi ieu na ieu teu diparake. Ada si Darwisna tuh. Kurang-kurang lama. Ese ingas. Membejakeun. Apaan ku akang geus dicaritakeun kade nu ngaran si Darwis mah minantu Abah. Ingas liri ibarat beluet. Teu da. Abah ge rumah sa pernah ngajarkeun ke budak eta ke budak. Sa tadi na budak teh sugan teh moal minculak kana jadi kolot. Nyaho kieu mah kadung dibere da. Si Ahong wae deh. Kama si Ahong ge. Modar meureun Boga alo eta. Sana wa kadon lape eueuh. Gering berarti meureun. Corona sih nama. Yo, kopi 19 teh we kumis ah lieur ngalin lagi. Ini asa tekedah. Lain teh penasaran dengan kumis teh. Teh sahan ropon ya. Amin. Oh, si Ahong gede kan. Kopi na gaya. Dibalik HP-na teh. Oh, ke mana? Ayo mah jika tah sagala. Batu riweuh di dieu. Ya amun ke Tasik ya. Jor-jor ke Tasik atau naon tuh? Rek naon ka Tasik? Gawe naon di Tasik? Oh kumaha dinya we gawe henteu ge. Sabodo wah. Ieu di dieu mah mikiran lagi. Ya mau ujang HP-na. Ngajual sapi teh atuh. Oh, ngejual sapi. Itu kuning. Halus. Limited edition-nya. Wah, leuwih itu tinggal. Cik ningali da abah mah asa kakara ningali. Ameng. Mak, ieu HP. Tuh, aya emasan ieu mah. Seberapa puluh juta ya Kang belina? 25. 25 sen. Oh. Itu mah limited edition teh nya. Gaya cik atuh abah ngelikeun genep mah. Wah, mahal beli mah dibere abah mah. Wah, selalu isi banyak. Pan kada komunikasi ya Kang jeung abah. Urang neangan di luar. Ora naon sia. Hiji gitu kaparaban ieu. Ampura mah. Rasiko ge kadang mere kadang henteu. Heureuy mah heureuy abah mah. Nya Kang nya. Heureuy da abang Kang heureuy jeung Kang Ujang Batman tiba heula. Heureuy da tara. Loba sapina, usahana loba, ari abah loba naon? Loba gaya. Sehat mah? Alhamdulillah. Oke gagah gagah jumpa. Keren. Iya. Seberapa tahun dia ngikut dia? Oh, 1 tahun mah dah. Men. 1 tahun kemudian. Mak daek cing kuno aku ya. Henteu aku abah we. Ah, dia asap ya lu. Tiga tai. Dia teh anjing. Oh. Wih, aku bapak langna depan bahasa baheula mah geuning kumis terus gede tai. Ngan tai teh ting tai kebo. Ting tai muning, ting tai me. Ngan ieu mah jigana tai anjing geuning. Lain mah galangan sawah. Yang tahu mau jadi dikit. Apa lagi galangan sawah? Apa galangan sawah? Jika tanduk muning oh. Tanduk kitu nih. Amun dikieukeun. Oh, alus geus sumpah. Amun dikieukeun. Abah kumisan atuh bah. Moal Baik, kata kolot teh. Mending kumis nu hanapnya. Nu hanap pala tuh. Mun abah boga ieu atuh. Ah, abah mau gak iya. Pokoknya ciri khas. Naon atuh ieu teh kalau ngabahas kumis. Lieur mama ah. Pusing. Sok luruskeun duaan ah. Tuh, nah jadi we amak. Tak itu. Kalau kan abah mau gede amak, boleh adat. Abah we meuleuh ada teh. Kaya mah henteu alhamdulillah bager lah kaya mah. Nah, bager kumat kakek. Kuring curiga ya. Bager kumaha ya maksudna? Boa-boa. Ade ya ulah sok heureuy mainkeun hate abah. Ade. Ah, henteu Abah. Heureuy we eta mah. Ayo Bah. Heureuy. Bikin duluan ah. Heeh. Yuk, juga tuh. Ade omat isukannya. Ya. Tungguan ya. Lilana seminggu.